lemahna urang teh eta teh ciri hamba bakal kenal saha nu nyiptakeun urang Gusti Allah. Kenali kahambaan karena kahambaan urang. Terus urang didamel ku Allah teh tina cai anu hina. Cai mani. Matak ibu teh mani geulisnya. Mani kaset, teh maci mani eta teh. Mani goreng patut, teh mani eta teh. Tina si mani. Mani segala Pak. Urang cai hina. Cai anu dihinakeun ku Allah teh. Mulia keneh endog meri daripada endog jelema. Endog hayam awis, endog jelema sugan ieu aya endog ustad cenah. Manawi cenah bade hoyong kana endog ustad anggar alim. Ya teu aya manfaatna. Hina saya jalmi mah. Nah pakuran ka urang sadayana eta kawasan ti Gusti Allah. Saha nu ngadamelna? Allah. Ribuan cai mani nu jadi budak nama hiji. Eta tak pakuran urang sadayana. Nembe ku Allah teh dipasihan nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, urang ngenalkeun ka Gusti Allah teh tina penciptaan urang oge, urang dipasihan nikmat sareng Allahna. Pan aya nikmat aya Allah. Lamun nikmat mah bentukna. Allah fungsina. Nah, nyarios benten-benten nyariosna. Tapi aya nyarios teh aya nikmatna, tah nikmatna nyariosna. Fungsina eta nyarios. Lamun ayeuna soca ningalina tah Allahna. Urang dipasihan soca teu sande kedik jalmi nu gaduh soca tapi teu ninggal. Nah, teh pabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ku Allah dipasihan cepil, aya nu garaduh cepil, sagaraduh cepil, tapi teu dipasihan ngadangu, korek sabatna. Dipasihan panambung, ngamancung irungna mah geulis, ngan eta teu bisa ngangse kan kitu. Biwirna mah wah sae lah geulis, tapi pego. Aya benteu. Eta dipasihan nikmat teu dipasihan Allah. Jalmi dipasihan nikmat tapi benten dina Allahna. Aya jalmi dipasihan sampean. Urang mah dipasihan sampean teh nanjong panto kakah bareuh. Wargi urang mah najongbal aya nu duwikeun 1 miliar. Sakali najong eta teh. 2 kali najong 2 miliar. Itu teh. Benten nikmat apa sami sampean mah. Urang gaduh pandangan urang nyerat nanda tangan terjadi artos. Lamun presiden nanda tangan cair 3 triliun. Kitu we. Benten pandangan sami pandangan alana nu beda. Ada babi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Tah urang eta napakuran hoyong kenal ka Gusti Allah, tapakuran we makhluk, da urang aneh urang teh. Urang teh aneh cenah ge. Tong aneh kana sulap teh aneh, trik eta sulap mah. Urang ge sabenerna mah aneh pe aneheun. Da beut bisa ngomongnya. Da beut bisa ningalinya. Dan nyieun orokan teu anggar teu bisa ningali. Duikeun ka Allah ka jalmi-jalmi nu pinter, sok lamun anjeun bisa pangnyeunkeun naon sireum pangnyeunkeun naon eta teh nyamuk naon teh nyamuk teh reungit nah reungit teh saya pangdamelkeun reungit kumaha mesinna di mana darahna di mana jantungna pada jantungan pasti matana pasti aya mataan pan teu kacir ku urang dia mana pun nyamuk reungit ge aya deui an makhluk Allah nu langkung alit napakuran kagak tebih teuing napakuran urang ieu kata teh nembe urang napakuran kana diri urang nembe urang kenal ka Gusti Allah tah tadi napakuran lemahna urang tawadu sebatna di mana parantos urang napakuran kana diri urang maka urang kenali sifat-sifat urang tugas-tugas urang. Tugasna naon?
tugas makhluk Allah. Urang dipasan makhluk Allah teh aya makhluk Allah nu jamadat, aya makhluk Allah anu hayawanat, aya makhluk Allah nabatat. Tah urang oge makhluk Allah ngan ditugaskeun benten. Aya makhluk Allah ditugaskeun cicing, aya makhluk Allah ditugaskeun nyaring, tah urang mah ditugaskeun teh emut eling ka Gusti Allah. Jadi eling teh dikir ka Gusti Allah. Anu salajengna kangge urang emut ka Gusti Allah, kenal urang ka Gusti Allah. Tinggal makrifat teh tinggal ciptaan Allah. Allah nyiptakeun, Allah teh ngadamel makhluk. Sifatna kapangeranan atanapi sifat uluhiyahna Allah. Sifat Allah teh ngadamel makhluk. Satus ngadamel makhluk teh diantepkeun ku Allah teh, terus dirizkian Allah teh. Tos dirizki kunaon? Dijaga ku si Allah teh. Tos dijaga maot teh. Gitu. Eta teh hadamelan Allah. Allah ngarizkian makhluk, nyiptakeun makhluk. Tanda-tanda kawasan Allah didamel makhluk salamnya. Manusia didamel ku Allah. Dia surat Ar-Rum sebutkeun wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basyarun tantashirun. Di antawis tanda-tanda kanggo si Allah teh kami nyiptakeun anjeun tina taneuh.